hayang pasrah sapasrah-pasrah na kumaha Allah hese urang deuk na ngarasula abay ulah-ulah pasrah na naon ni pasrah urusan rizki bae kadang-kadang urang teh can bisa sakieu ge urang ngaji bae tapi teu daek bisa komo nu teu ngaji paingan harareudang bae harareudang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asom istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkat talala aya 3 hiji tawakal jang urang naik seetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknya boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula tenang ceugna eta urang ngomong mangeuneuhan kan nya heuh bangunna ngeunaheun basa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge kapiharan kok kotok asana tah mantap kula tenang jak jada moal wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktekna tanu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang aya di bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah ya Allah tayatalah Hatim Asom hebat ditanya deui nomor kadua tina opat naon nomor kadua tina opat sadar
bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha, homo eta mah sholat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. Dua. Aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh mah seri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba deuk sholat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah ayeung memeh Isa taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawora aja dipigawai ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaan gos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom paeh yes urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang nu maot keur maca Quran masyaallah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf masyaallah kan ieu mah keur di hotel masyaallah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh urang misar ngaranna Leseri dah lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek ati masong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah tah ieu nu mantak urang haju daek ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh haju segala ka mana di teh lebaran coba bejakeun ka mana tuh solear tuh ngakurkeun beungeut
sama jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu eta kan ngaranna poho kapae eta kos kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solehar Masya Allah lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hei manusia sing sarieun maneh ka Allah dititah urang sieun ka Allah dititah sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa saenggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun wayang teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng kakula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'an hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna Grab manggi sewana Cina marake sakieu cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggil sewa kos ilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun punyana dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tuh enggak enak cek aju nempel Gojek tolol cek nyada teh nidahin jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun kunyana ka perumahan. Barang di perumahan aya dieu telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun teh mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teman ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kunaon kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh boh kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed teh sieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial jakeun nang tangan kieu jakeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang aja terus bae ya urang dulu awewe atau kira-kira gelis baca telok kicep terus baik berarti kan sieun teh malah hook da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh jeula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at
wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek 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 ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh ya sukaro wa mahum bisukaro marabok singgolea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleun nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot teh misalnya molotot nyana tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh oh iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teu dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seuri-seuri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan dia kumaha coba lalakoduan masyaallah karim nah ieu deuk irahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe ting teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas ka eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep pe pol sek sapoe-sapoe ting teu hees cenah teu hees teu sieun teh jana teu sare jana lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ima bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya haju weeh ka dieu henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya
mudah-mudahannya paling nggak datang ke dia doang ya. Datang kaliput rada misar mah 1 meter tuh hurung kalurnya tak bab kesang bagi orang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah lain lalagaan ya nailah hati masuk hebat jasanya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur iya tuh tenang nomor kedua amal tuh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebeli di alam dunia nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kukumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju di belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng seueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kunaon yang irin sagalanya. Meureun malakal maut geus kieu bae. Aing nungguan sia cak kada teh. Nah ieu. Nah, jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mantak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep atuh cinta resep teh dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah berbakti ka Gusti Allah datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus
bakal bahagia. Urang bisa nopot perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ajuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung? Lah teu deui urang aya urang ieu. Menteu bae. Asana moal kebel pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal mah kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga naga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti ta ku sahabat teh. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup pateun deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Aju ontana tenden di harapan masjid. Nyana ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang nagan nu Allah, ku ari deuk ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti, atuh onta nu Gusti, barang na nu Gusti, anu maling na nu Gusti, saboro Gusti. Eta hebat teh jelema teh, eta hebat teh kos kitu karena papasrah saboro Gusti geus pokona we, jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta tuh segala nu Gusti saboro Gusti bae cek eta. Leh nges, ye bayanya nangis. Saya setengah jam mah berenang. Terus baik aing balik aing ieu naik naon ceuk. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta lah. Tawakkaltu 'ala Allah. Nges, beres. Menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganterkeun onta berikut barang-barang kaget nyana. Kakarage nyana neuk balik. Tanya ku nyana, ayo onta tas di mana? Kula pamalingan cek nyana teh. Ayo, kula dibawa. Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan ceknya, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit. Akhirna di talian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik cek. Bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat, apa setan, apa jelema. Ulah nyaho. Ceknya ulah nyaho balikeun geus ya. Aduh aing teu meunang nyaho cek jam. Ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek ari dek munggah haji be kakarak ngalengkah suku hareup. Atuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu, nah aya kotok jalak sia cek jelema teh.
sesuatu atau diudang untuk jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah sakjana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum waalaikumsalam naon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi ku aing di dahar sakjana tadi pacokotok ka ditu ieu ku datang sapiring ya tah ieu tawakal lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung saeutik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah mawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jana sebelah tilu niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesan kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi tanah nyana balik itu diberi ongkos bung jangan kalau mah inget baik ka kiai beres kan dihitung dah aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja dah ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cekula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu milu nimbruk sa mobil eta teh pan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah nyana datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah kabeneran cenah kungeuna amat ngana tolol sia tapi kulantaran rezekina beureunanan masyaallah atuh masalahnya rezekinya anak nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang yang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah sebeuh meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngadadak kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu beloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan kaula nu haram nu syubhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeridit mobil datang dek ngeridit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das
warima hukum nugalal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah li alam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba maya qafuhu bil gaib nu sieun ka Allah. Begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kuku mage henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% henteu 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli moal aing mah kadeuleu tegerna. Assalamualaikum bagi bah belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain dah mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu aja ya udah bawain satu kiai blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger kiai coba kuar. Demandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jaeuh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu, boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka teman teh jadi mamalah atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit dibawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah bisa pakai lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu. Tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeredit hayu tiatut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa kitu kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pasantren mah Islamun pondok pesantren maka teknis cara pondok pesantren modern dunia tama. Pesantren mah non teknis, teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah, asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis. Udangkeun budak peuting tahajud. Berjamaahkeun tahajudna. Balik we boro-boro tahajud salat henteu. Non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngajejang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak
kayak beak duit bapana. Neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah. Allah Akbar. Nongkrong kiai nongkrong ngaji nya. Kitab naon kitab aing macan boga mau ka ngaji. Geus. Ya ku kiai ge asal betah bae cepeuneun ge. Teu aya aturan ngaji teh aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri Masya Allah eta mah make teknis-teknis gitu modern tah mah di mustaq kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi. Sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi. Ka masjid. Ka beladi da geus embungnya sih. Embungnya sih bau. Geus gitu bae. Mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae. Sapir ka Allah. Ka Allah mah teu kudu bisa sih. Kecuali di mall kalau paling jangan batur aing jeung sia sih gitu loknya seuh agak satu atuh bararu bentek eueuh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu atuh henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai na ulah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoun KBG ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapak mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bae lain deui atuh lain deui pondok pesantren mah teu meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh sholat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa bae tuh sabulan 2 bulan geus jana rada betah mulai ngaji sorogan ilman lawa mina bina tu ambilin baru jerama tu bukan mantul kita bang ngaji di pondok kos lalagaan jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tantepkeun aing geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus hagas
mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cenah santri kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya oh berarti iya nu kapake ye di lembur teh karaknya na mikir sautak saeutik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap Ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuh ku ari padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid dia jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian siap sapira jadi imam santri ogos kitu eueuh nun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata mushola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain tapi belum keluaran salap masya Allah salah sautak saeutik mah geus maafu naon eta teureuna basicna awalna memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat tapi lamun masyarakat deuk ibadah dipimpin kudu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon ya maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge dionang ku ari henteu atuh sia teh ku ari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai teh mah kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai di satu kangeun mah kos kitu beda geus teh nyambung penyakit dibawa ye la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang geus sakitu dagang na ge sing hade deui tani na ge sing hade ku ayeuna mah nah ieu liya'lam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain
Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik banget mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai brak nyana pasta dahu terus baiknya ngabuburon padahal manggis dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh tengah teh kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus baik berarti tada teh pamani tada sahabat kiai pamani tada sahabat ustad pamani tada sahabat tokoh pamani tada sahabat masyarakat mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng ai gede beteng mereuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh aya mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu untung teu bae aing sial cenah kiai gendut yan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhiratna jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon baca bagai kiai anu asup Golkar mah kajel mah suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae kajel mah teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah dek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat
wayah nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka KBG jelema KBG ye bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun kedua sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tah eta kos kitu tah lempeng. Nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famani tada jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae tah eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maut aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal wallahu a'lam.